Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina YouTube dina channel @mangdina mara. Kumadara mangsa dina wargi pamugi bae sararehatnya utami nama sehat jasmanina ugi sehat rohanina digambilkan rezekina ugi ditebihkeun balaina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara musim guring siang kalayan wengi wargi anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda. Dina judul si kulup wargi karangan Kidik Sading dan ieu nyata bagian anu ka-53. Kanca urang katunda bagian anu ka-52. Urang masih nyariskeun harita di bumina Bah Ondok nih wargi. Di mana Bah Ondok nuju Badanten sareng bojo nanyata Nabi samah teh. Jadi arek naon gitu ngawadalkeun si kulup ka suman buta teh nya wargi. Nah kumaha talajeng nae carita harita nuju rada seueur-seueur carios tah bisa mah sareng Bah Ondok teh ngeunaan pamadegan. Kumaha jeung nae carita mangauli jeung ngadang geneh tanggetang landung pang beberahmana. Hampura itu sama kieu ge lalakonna teh yeuh. Dina hiji poe kirawan ciliwat asar, abah teh nepi ka hiji tempat. Nya abah teh ngaruhkeun heula ka cape. Ngan teu kanyahoan ti datangna, ujug-ujug gaur aya maung dodaya. Atuh buguhe abah teh soak. Brotok ke lumpat, tapi kala ngahalangan si maung teh. Tapi ka ngayek-yek abah teh. Tina abah hingku soak jeung sieun. Untung dina kayan kitu teh kurunjung aya si kulup datang. Kumanehna masih maung teh karena di hareupan. Sakitu maung gagaruan teh cicing manehna mah. Malah tungtungna mah si maung teh boseneun. Leo seinit bari gagauran mata keung. Ari maung geus kabur kakara si kulup teh ngadeuketan tah ka abah. Nya tidinya mah dere lah ngobrol jeung abah nu akhirna nya nepi ka ayeuna tah kitu. Manehna teh bisa kabawa ka dieu. Sakitu tah dalakonana mah sama. Kitu ceuk Bah Ondok bari ngenyot padudanana. Terus hasibna ditiupkeun ka luhur manimulna. Oh kitu nya abah teu pira geuningan abah hari daek mah icah ti lemur. Teh sese teuing neangan manusia teh. Engke deui mah kawas kamari deui lah. Demal burung babari ngalah nyawa sasiki mah. Tapi kudu sing rintih ngarah teu katara ku balarea. Taina ge can kapikir ieu cara-carana. Narek dikumahakeun eta budak teh tah. Narek laporan wae ka Pak RT atawa kumaha. Kitu cek bisa mah semu bingung. Nyari laporan mah kudu sama eta teh. Sabab bisi beuki goreng balukarna. Sarta bakal ngarugikeun ka urang duaan. Ngan ulah dibejakeun anak ulung, bejakeun anak luluhur kitulah. Ngara di mana leungit moal katanyaan deui. Paling-paling dibejakeun balik oge beres. Ayeuna mah tinggal ngatur siasatna we lah. Nah gitu. Direk kumaha carana dari waktuna mah geus puguh pageto teh Jumaah. Jadi kudu nyebakeun teh isukan pas sore. Sabab malam Jumaah tangtu bakal aya anu datang ka dieu eta teh. Cik Bah Ondok bari neuteub. Wah gampang atuh abah, kieu we cara namanya. Isukan pambeberang, abah kudu ini ti dieu ti imah. Kamana we nu sakira aman. Nah rek mondok di saung sawah atawa rek nyumput di leuit, ari kuring rek ngadaguan di dieu. Pura-pura teh aya nanaon. Tah sorena kirawan cimagrib abah kudu balik ka imah sarta abah kudu api-api mawa beja tinu jauh. Bejakeun dulur abah teh gering ripuh kitu. Dan seterusna kuring jeung abah urang aring teh babarengan. Tapi sama ini abah kudu ngukus heula di kamar. Sarta kudu mapatahan heula si kulup sangkan ngajaga imah tah abah. Ari nyarita mah kumaha abah we eta mah. Pokona mah di mana utusan Gusti Raja datang anu narima semah teh si kulup tah gitu. Anu tangtu bakal dibawa sakalian kitu nurutkeun pamikiran kuring mah abah. Cik bisa mah harita nerangkeun pamanggina. Alus-alus eta siasat eta. Aduh, abah setuju pisan lah. Urang atur sukan carana mah
ngan di mana si kulup aya pamenta omat ulah dipungpangnya tanduna sakayang na eta mah. Cik Bah Ondok bangun gumbira pisan paromana katara manimarah mai. Nya lah keun kitu we ayeuna mah. Pokona mah asal sakarupana bisa beres we. Keun wae na dunan kahayang si kulup malah. Ulah salempang da sasat keur pimodaleun. Bila kadar kahayang budak sasiki moal meakeun paresal heuit. Heeh kitu we lah. Peka dinya geura sasadiana tu geura sasajen tah. Bari ka kebon jeung ngaladowegan kalapa hejo ieu. Cik Bah Ondok bari jung nangtung terus ngaleos ka dapur gap kana bedog terus disoren. Sang geus tarapti wargi sadayana leos Bah Ondok teh kaluar harita ti imahnya. Jadi kedik indit arek ngajugjug ka kebon. Bari sakalian ngaronis pepelakan. Neangan sawah ngalongok balong jeung sajabana. Maklum ari nu kasebutna beunghar mah sok beunghar deui ku pagawean. Malah mah waktu teh sok beak ku di pagawean teh. Kacaturkeun isukna wargi harita sakumaha nu geus direncanakeun kirawan Cipecat sawed Bah Ondok teh indit ninggalkeun imahna teh ngreka mana da teu cacarita. Ari sikulup harita teh can liar manehna ngajentul bae dina golodog bari lalajo hayam nu silih bintih. Dina kayaan kitu pok ngomong sorangan. Teteh heula ngeunah lamun bener-bener mah jadi anak nu beunghar. Tapi nu beungharna jiga Bah Ondok dipentaana naon teh ih da tarang ngorekeun atuh. Tangtu we sabamenta aing teh dicumponan. Tapi lamun nya Bah Ondok teu boga pikiran kadua leutik moal nya barang berek teh mani totong blokan kitu. Estuning sagala bebas teh nu dialas geuning. Ulin diantep tara digetrik-getrik. Boboaen di anjing cai yeuh. Jiga nama aya pangarahan si Abah teh. Keun ieu mah hayang nyaho rek di Bandungan ku aing. Ongko dicek Aki Somad aing teh bakal manggihan hiji perkara anu moal bisa kabayangkeun di samemehna. Nya naon atuh eta teh? Nya ku hayang geura tepunge jeung aing kitu. Kitu cek si kulup cenah wargi bari jung nangtung terus lantrak lintrik di bibir imah. Jadi dipikir-pikir mah bet asa teu baraluguh. Ari teu aya gawe mah manasina keur di Cianjuang boga sobat. Dari dinya mah tu si kulup teh teu bogaeun batur ulin. Ka imah Bah Ondok tara aya barudak anu sapantar jeung manehna. Jigana bae wargi sarieun pisan meureun boro-boro unggah ka imahna. Dalah kapakaranganna ge tara aya nu wani nincak. Atuh si kulup beuki panasaran bae pok ngomong deui sorangan. Ih kumaha tak heran aing mah teh. Aduh, geus aya kana 4 poena aing cicing di dieu. Tapi can kungsi manggihan barudak nu sapantar jeung aing. Natan aya barudak kitu ari di lemur ieu. Tama kesel aing rek ulin ka tengah lemur ayeuna mah. Moal kabalong bosen Cuk si kulup harita bari leos indit ninggalkeun imah Bah Ondok. Maksudna mah rek ulin ka lembur nu loba jelemakna. Jadi dinya mah ti isin pisan atuh. Cajajalan teh si kulup gawena rurat reret bae nempoan kaayaan di dinya. Unggal aya nu aneh sok disidik-sidik nepi ka jelas pisan. Sanggeus bosen kakara limpang deui kitu deui jeung kitu bae salilana teh. Dina kaayaan waktu anu sarua wargi di hiji imah anu kabeneran sisi jalan. Aya 3 jalma anu keur ngalobrol. Oreng Mang Daryo jeung Pak RT dibaturan ku hiji sepuh nu katelah Aki Suya. Tiluanana keur upleke ngobrol kaayaan lembur. Malapok Mang Daryo ngamitian nyarita. Sanes Pak RT, abdi mah rada heran ku kalakuan Bah Ondok. Nanging puntennya ieu mah sanes ngomongkeun batur. Nanging nyaritakeun ieu mah. Unggal dinten ku abdi sok di Bandungan, tetela sok loba pagawean Bah Ondok anu teu akur sareng balarea. Nah kumaha tah eta teh nya Pak RT, kumaha tah? Cik Mang Daryo bari ngareret ka Pak RT, terus ngareret ka Aki Suya. Rada heran kumaha ari Mang Daryo. Palebah manana nu matak heran teh. Da cik pamanggih kuring masa henteu matak heran.
Cik Pak RT bari neuteub ka Mang Daryo. Sampai Mang Daryo ngajawab, pok aki suya milu nimrung. Leres jang, nakunaon eta jang ondok teh. Aki merada kaget. Sanajan imahna teu jauh ti imah aki ge, aki mah tarapat nimerhatikeun eta teh. Da ceuk rasaan aki mah henteu aya nu ngatak heran. Cik aki suya milu nyarita. Ari Mang Daryo memang ngajawab deh ngadahe meula. Rek nyarita teh bangun kareken. Sabab sabenerna mah kaasup rahasia picaritaeunana teh. Tapi kulantaran geus kagok asong tungtun napok Mang Daryo nyarita. Kieu Pak RT, nya kitu deui ieu maka aki nya. Saresna mah kirang langkung saminggu nu kalangkung tah. Abdi teh parantos menakan Mbak Ondok liar dina waktu peuting tah. Malah anjeunna teh mamawa karung, terus ku abdi diintip sareng jang wawat. Ari pek teh si karung anu pinuh teh dipiceun di jalan. Terus ku abdi dipulung, ari pek teh eusina teh daun seureuk. Dapan eta teh matak heran Pak RT. Nah naon maksana Mbak Ondok meuceun seureuk? Hah? Iraha eta teh Mang Daryo? Nah nya eta teh. Cik Pak RT bangun kaget pisan, malah aki suya oge milu reuwas uluh. Nah, abot asa kakaranya aki mah. Bener eta teh. Ih leres Pak RT, malih masaksina ge aya. Nyaeta Jang Wawat jeung Jang Iman. Karsan harita teh abdi nuju ngaronda. Nah naon maksudna nya Pak RT? Atanapi aki uninga manawi kitu. Cik Mang Daryo bari rutret ka Pak RT jeung ka aki suya. Ah, duka teuing atuh. Asa kakara ngadeng cik aki manawi uninga naon ta eta maksana tah. Memang rada aneh atuh ari kitu mah ya. Kitu cenah ceuk Pak RT nepakeun pertanyaan ka aki suya. Atuh leung harita aki suya ngahuleung. Manehna ge mikir sajroning atena teu lapok ngajawab. Ari ceuk dongeng kolot baheula mah kieu eta teh. Ari daun seureuk teh duit malah lamun hiji jalma anu muhit ka bangsa siluman dikirimna ku siluman teh ngan saukur daun seureuk cenah. Tapi kulantaran panon manusia mah bolotot ge mata haur, eta daun seureuk teh ku siluman disulap jiga duit tah. Tamalah aya deui carita kolot teh. Lamun aya panganten anyar nu munjungan ka kolot-kolotna, tapi kade ulah salah arti. Ieu mah lain munjung tapi munjungan salam ka kolot-kolotna. Boh kolot ti lalaki, boh kolot ti awewe. Nah, lamun aya panganten anyar anu munjungan, kudu dipunjunganana teh di bahanan daun seureuk. Cokolot mah eta teh lambang pirjekieun. Sabab daun seureuk teh lambangna rejeki atawa duit cenah. Itu tadi nurutkeun carita kolot mah. Jadi saha anu terang bah ondok ge miceun duit boa. Ngan katinggalina ku Jang Daryo mah jiga daun seureuk. Sabtu kataekan atawa lain milikna meureun. Tapi bener jeung teu mah kieu ge teu terang ieu teh. Ceuk aki suya bari ngareret ka Mang Daryo. Atuh Mang Daryo oge harita mani ngarenjag. Pok nyarita jiga nu kaget pisan. Aduh cilaka ki. Buah-buah nya nu kapendak ku abdi teh duit. Wah, dasar nasibna nasib centong kaleng. Aya bagja teu uyahan. Mangih rejeki teu kahakan. Aduh, kudu kumaha tuh abdi teh ki. Ih. Ujang bat lempeuyeun geuni. Eta mah karaksugan, jang karaksugannya. Can puguh bener jeung can puguhnya. Buah batingnya daun seureuk. Lumatak ujang ulah ngarasa kaluhung. Sabab kieu gerajang Daryo. Apan bah ondok teh geus kasohor. Manehna teh ngingu siluman buta. Anu kudu diparaban unggal taun. Sedengkeun manehna teu bogaeun anak jeung baraya. Sabab geus beak kabeh. Jadi saha nu nyaho kaayaan miceun duit teh rek neangan piwadalin. Kan untung ka panggihna ku Jang Daryo mah daun seureuk. Kumaha tah lamun duit eta? Apan cilaka meureun ujang teh. Lumatak ulah ngarasa kaduhu, malah mah kudu ucap syukur lantaran ujang teh geus bebas tina bahaya. Itu ceuk pikiran aki mah.
Tapi nya duka teuing ari saur Pak RT mah. Coba ye taroskeun ka Pak RT tah. Kitu ceuk Aki Suya bari ngareret ka Pak RT. Ari Mang Daryo rada ngahuleung ngadenge katerangan ti Aki Suya kitu. Sampai Mang Daryo nyarita pok Pak RT oge nempas caritaan Aki Suya. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sundanya wargi dina YouTube dina channel Mang Dinamara. Tak wargi sedayana bu istri pameget nu anu sepuhna nu caket nu tebihna mangga udah jeung ngadongkeun wae eta-eta landung pangberahmana bagi ulah hilap warginya subscribe-na sareng bunyi lonceng like and share-na oge di antos pang mencenkeun wae kitu. Atur nuhun wargi mangga urang lajengkeun carios sikuluk bagian nu ka-53. Abdi mata terangki rupina meres pisan ka sauran aki teh tah. Da piraku bah ondok micen artos teu bubugu. Ari teh aya maksudna mah. Malah Mang Daryo teh kudu ngarasa untung ku aya manggihan daun seureuh teh. Sabab sanu terang lamun Mang Daryo keur sial mah eta teh jiga duit nu akhirna Mang Daryo bakal cilaka. Ulang ngarasa kaduhung Mang Daryo kudu muji syukur anggur mah. Cuk Pak RT nyaluyuan kana caritaan Aki Suya. Atuh Mang Daryo teh beuki ngahuleung bae lantaran can ngarti kana maksud Pak RT jeung Aki Suya. Sangdi sadalida ngahuleungna akana Mang Daryo nyarita ke Pak RT naon margina atuh abdi kudu muji syukur apa nu bogo mah kuring teh rugi lantaran rek menang duit teu tulus apan rugi ngaranna eta teh. Cik Mang Daryo pura-pura teu ngarti manehna ngahaja ngabodo-bodo maneh. Ari sabab perkara ngigelan daun seureuh teh mah sieun kanyahoan ku Pak RT sabab ari kaera mah aya. Ari Mang Daryo bet bodoh teuing. Apan ku Mang Daryo ge geus kanyahoan yen lamun eta duit kapanggih ku Mang Daryo hartina Mang Daryo atawa keluarga Mang Daryo kudu jadi wadal sinuman buta. Nadaek Mang Daryo dijieun wadal ku Bah Ondoh. Cuk Pak RT bari nyerenge. Ari Pak RT nya samanusan nu daek dijieun wadal. Atuh tang tuwe abdi mah alim. Sabab asa taya hartina hirup teh. Ari kudu jadi wadal siluman mah. Sedengkeun nu beungarna batur. Nyari bunga ulah da kuring ge maksa tuh. Tapi kieu geura Mang Daryo nya kitu di Aki Suya. Ayeuna mah geus salah ulah nyaritakeun perkara daun seureuh. Ari sabab kuring teh boga caritakeun ieu ka Mang Daryo jeung ka Aki. Poe kamari nyata kuring teh nempo hiji budak ngora di pakarangan imah Bah Ondok. Malah jiga geus wanoh pisan teh jeung Bah Ondok teh. Tapi kuring teh wau ka teh jajaka teh. Dari kulawarga Bah Ondok mah kabeh ge apal kuring teh. Nah kulantaran kitu kuring teh rek nanya ieu ka Mang Daryo jeung ka Aki Suya nya. Nah saha eta jajaka teh? Urang mana jeung rek naon cicing di imah Bah Ondok? Cik sugan Mang Daryo geus nyaho. Cik Pak RT bari ngareret ka Mang Daryo. Pogo abdi ge lain singalelewe Pak RT. Poe kahalanganana basa abdi balik di sawah. Di bakarang imah Bah Ondok teh aya jajakangan abdi teu terang di Pak RT. Duka saha jeung duka urang mana? Sareng duka bade naon cicing di Bah Ondok teh. Tah ayeuna mah urang taroskeun ka Aki Suya cik Aki terangkeun. Bade naon eta jajakan teh. Cik Mang Daryo bari ngareret ka Aki Suya. Wah, Aki gen teh terang jang Daryo. Malaki masa nempo-nempo acan ulakna ge. Eta mah teh langkung Pak RT. Cuk Aki Suya bari ngareret ka Pak RT atuh pok Pak RT nyarita deui. Nya arita aya nu terang mah atos we lah. Ari satadina mah manawi we Aki uninga lantaran biasana mah lamun aya tamu boh kulawarga bos saya mah biasa wae kudu laporan ka RT. Ngarah bisa tanggung jawab lah lamun aya naon. Sabab ari mungguhing manusia mah kena ku paribasa. Leutik rungkang gede bugang. Jadi lamun aya kajadian naon teh kudu nyaho naon sababna. Kudu nyaho ahli warisna, kudu nyaho lemburna jeung sajabana. Sabab ari manusia mah bedana jeung sato. Lamun urang manggih bangke sasatoan da teu kudu susah ruang saharita geus cukup geus kitu oge. Nya, tapi ari manusia mah teu bisa ku urang teh kudu wae ditalung ti kasalusunna. Jadi sabab kudu kanyahoan ku kulawargana
jeung di mula sarabugang manusia mah teu gagabah. Jadi kudu akur jeung kabiasaanana sareng kudu akur jeung kapercayaanana. Anu mata kasida perluna boga surat keterangan anu netelakeun ngaranna gitu tah. Lemburna, bangsana, agamana, katut keterangan-keterangan sejena. Atuh ayeuna lamun salah sahiji warga kampung contohna Baondo oge tetamuan ku salah sahiji kulawarga nu jauh, eta teh wajib mere laporan ka pangurus satempat. Eta teh lain pikeun kauntungan pangurus eta teh, tapi demi pikeun kauntungan jeung kaperluan maranehna keneh. Sedengkeun Baondok mah geus aya 3 poena eta. Can aya beja-bejana acan ka kuring teh. Kumaha tah lamun ena naon tah? Apaan moal bisa ngilu tanggung jawab kuring teh meureun. Cek Pak RT bari ngareret ka Mang Daryo terus ngareret deui ka Aki Suya. Leresnya aduh kumaha tuh Baondok teh tah. Apaan biasana mah tara kitu si Abah teh. Moal pohoeun kitu atawa ngahaja moal lapor ka pangurus. Cek Mang Daryo bari neuteup ka Pak RT. Ari Pak RT can ngajawab harita sabab manehna nempo hiji jajaka anu keur leumpang di jalan. Oreng eta teh si Kulup geuning anu harita kiluntang lantung bari nempoan kaayaan di dinya. Nempo kitu wargi Pak RT rada ngarenjang. Sabab Pak RT geus apaleun kana beungeut si Kulup. Pok Pak RT ngaharewos ka Mang Daryo. Mang Daryo, tuh tempo di jalan tuh. Jika jajaka anu di Baondok tah. Cik sinikeun ke Mang Daryo tah, bener atau henteu tah. Cik Pak RT bari nunjuk ka si Kulup. Atuh Mang Daryo mani eudegeg nempo kajadian, nempo ka jalan teh harita. Barang berete lah harita. Mang Daryo teh apaleun ka si Kulup atuh pok Mang Daryo nyarita. Telepat Pak RT. Tak eta pisan nu di Baondok teh. Narekamannya luntang lantung di Pilemburan. Na aya nu diteangan kitu atau rek ulin bae. Cik Mang Daryo bari ngareret ka Pak RT. Terus ngareret di ka si Kulup. Nu harita kelempang salse pisan. Pak RT mani bungaheun pok nyarita ka Mang Daryo. Tah lamun kieu mah ayang nyaho lah geruan Mang Daryo. Cik kita ka dieu lah. Urang ajak ngobrol ku urang lah disuganan aya mangfaatna. Mangga Pak RT. Ulah digeruan urang sambeurkeun ka ditu ngara aman jeung teu ngabarubahkeun. Kitu cek Mang Daryo cenah wargi barjung harita nangtung terus manehna teh turun ka buruan. Nya memeh Mang Daryo indit pok Pak RT nyarita. Nya bener kitu Mang Daryo lah. Bejakeun urang ngobrol kitu lah. Nya geus kitu magidik Mang Daryo ti indit nyampeurkeun si Kulup. Ari lempangna harita teh rada gancang bisi si Kulup jauh pisan. Telila wargi haritanya geus nepi atuh pok Mang Daryo nyarita ka si Kulup. Jang, punten pun emang teh ngaganggu ieu teh. Bade ka mana ujang teh teh? Ujang teh nu di bumi Baondok teh sanes. Cik Mang Daryo bari neuteup ka si Kulup, ngadeng kitu reg si Kulup ngarandeg heula limpangna. Red ka Mang Daryo sarta pok ngajawab. Moal ka mamana abdi mamang, mung bade eta we jalan-jalan ningalian kaayaan lemur. Dupi mamang teh saha na geuning terang ka abdi. Memang narasa abdi teh anu di bumi Baondok. Aya pikir saeun naon ka abdi mang? Cek si Kulup bari neuteup ka Mang Daryo. Mang teh pun Daryo itu jangnya ngahaja we nepangan ujang teh. Mang teh ari maksad masih jang ngajak ngobrol gitu ka ujang tah. Nanging ulah di dieu lah. Ulang di ditu we tuh di bumi yuk. Ujang ulah talangke ayeuna mah. Jeung tibatan ngider teu bugu men di ditu tuh jeung Mang tuh. Cik Mang Daryo harita bari nunjuk ka Imah Aki Suya. Si Kulup harita rada ngahuleung diajak ku Mang Daryo teh. Tapi barang dipikir-pikir mah tetela aya alusna. Atuh pok harita si Kulup teh ngajawab. Mangga mang. Da karasana duit teh aya acara anu penting. Nya karasane upami mang kersa mangangkeun ka abdi. Nya syukur jang ayo atuh urang ka ditu jeung emang.
Mang sok ngamang ti payun. Jawab si Kuluk bari neuteub, atina ngarasa bunga aya nu ngaku teh. Atuh geus kitu mah beradu anana maruru ka Ima Agi Suya. Ari ti kajauhan di Bandungan bae ku Pak RT. Nampo si Kuluk nuturkeun ka Mang Daryo teh, RT bungaheun pok nyarita ka Agi Suya. Tuh geuning ka dieu ki. Kameneran teu hese budak teh nya. Cik Pak RT semu marah mai panona ngareret ka Agi Suya. Leres Pak RT, aduh. Keun sina ka dieu. Urang tanggape lalakonna ku urang. Manawi aya katerangan ngeunaan Mbah Ondok. Jawab Agi Suya bari neuteub ka si Kuluk anu nuturkeun Mang Daryo. Nya teh kungsi lila wargi harita teh. Mang Daryo geus nepi deui ka imah Agi Suya teh. Atuh gek diuk dina urut tadi pok nyarita ka si Kuluk. Sok calik jang ulah asa-asa di dieu mah ngara betah. Mangga mangga. Jawab si Kuluk bari kana catunggah terus munjungan ka Pak RT jeung ka Agi Suya. Geus kitu gek diuk gigireun Mang Daryo, ari Pak RT pok nanya ka si Kuluk. Haturan wilujeng tepang ieu teh. Kuntene Mang teh ngawantun-wantun ngajak ngobrol ka Ujang. Saate aja dengan Ujang teh ieu teh. Ceuk Pak RT bari neuteub ka si Kuluk. Atuh pok si Kuluk ngajawab datang pisan. Jadi manehna mah di mana-mana ge dianggap sarua we tara nyemah. Haturan Pak. Hatur nuhun abdi parantos diangkeun ku Bapak. Dupi nu katelah mah abdi teh Kuluk. Di dieu teh tos aya kana opat dintenna nganjrek di Mbah Ondok. Dupi Bapak saha itu jenengan teh? Jawab si Kuluk bari malik nanya. Hatur nuhun jang hatur nuhun lah. Janten Kuluk jenengan tehnya. Iji jenengan rada aneh tapi pantes. Kieu gerajang nya. Ngaran pun emang teh katelah mah eman ieu teh. Ngan sok disebut Pak RT, dume emang teh nyekel ka pangurusan di ieu lemur tah. Tawa kasebutna teh jadi RT nya. Ari ieu anu gigireun Ujang jenenganna Mang Daryo, sedengkeun anu parantos sepuh mah jenenganna teh Agi Suya. Tah. Sakitu tah Jang. Wastapun emang sareng kanca emang. Taina emang bade tumaros ieu teh ka Ujang. Dipi Ujang teh di mana kawit nya. Saur para pujangga teh mah di mana lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Atuh salajengna Ujang teh naha sadedekna Mbah Ondok atanapi sanes. Margi saemut emang mah Mbah Ondok teh asa teu kagungan sadedek anu tebih. Da sadayana ge araya bae di lemur ieu. Cobi Ujang terangkeun kapun emang etang-etang silaturahim ieu mah ieu. Ceuk Pak RT bangun daria pisan. Atuh si Kuluk jadi kabawakeun daria malah waktosna wargi sadayana teh nya kapan. Rupina dongeng Sunda dina judul Si Kuluk karangan Kiliksa bagian anu ka 53 wargi dibungkas dicikapeun dikeun ka dieu bae nya. Jadi enten sakali deui sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng manggi bae tiasa ngajantenkeun pangbeberah manahnya wargi. Atur nuhun kuperatosan wargi sadayana wilujeng baturai insyaallah carios Si Kuluk bagian anu ka 54 enjing dina waktos anu sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun kuperatosan wargi sadayana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.